Padahal mah urang diciptakeun ku Allah ti eueuh ka aya ku ari geus aya bakal paeh eueuh deui ge bakal hudang deui rasakeun ku sia sakedeung urang hirup di alam dunia mantak naon nemah jasa ka Gusti Allah cara para rasul para nabi geus puguh para rasul para nabi para wali nu angkat nu mantak diangkat jadi wali ge eta teh nemah jasanya na ka Gusti Allah nu di aku mimiti kuarinya nate melalui asma jeung sifatna berarti takwa ka Gusti Allah imtisalul awamir wa tinabun nawahi geus beres eta dilakonan kunyana sesuai jeung aturan syariat moal beres ieu ibadah ka Gusti Allah lamun jerona teu dibersihan salat sesuai jeung syariat yakni nu diatur ku fikih eta salat moal beres lamun jerona teu diberesan beresan jerona abeh salatna ulah hayang kalem ku jelema abeh salatna ulah ngarasa hebat sorangan geus bae atuh ku ari mah dilillahi ta'ala keun ka Gusti Allah zahir jeung batin bagus. Urang kuari puasa turapi puasana sesuai jeung aturan syariat yana fikih nu diatur ku Kangjeng Nabi dikitabkeun ku para ulama urang bisa sesuai jeung aturanana ti mimiti fajar datang ka terbenam urang puasa bagus tapi lamun jerona teh dirapihan puasa urang hayang kalem ku mitoha ku tatangga jeung sajabana rapihan geura jerona abeh karena Allah zahiran wa batinan beuki naik urang kuari mah salat tahajud sesuai jeung aturanana lantaran salat tahajud teh bakal nyaangan jaga urang di kuburan datang ka akhirat sebab saja lemah anu sok udang ti peuting saat batur lelap HS urang hudang ke di kuburanana bakal caang lamun urang lila salatna caangna gede lamun urang sakedeung caangna sakedeung tah lamun 2 rakaat ngentit lumayan tapi aya nu kerek bae bawa tuh cempor-cempor acan tah eta kan tahajud cet tetapi ieu tahajud teh lamun ku urang geus dirapihan zahirna batinna teu dirapihan engke tahajudna yang kalem ku makhluk lamun aya jelema tahajud mun eueuh jelema tilok lamun aya babaturan urang di gigireunana tahajud teu make rakaat datang ka subuh tapi lamun eueuh jelema paling ge hudang kihes deui eta pan teu beres tahajud kos kitu tah aya kalem we ku jelema asal aya jelema bae takbirna ge embat Allah. Amin eueuh jelema Allahu Akbar. Nya mah kos kitu tah perbedaan antara aya jelema jeung eueuh jelema. Ria beresan geura batinna abeh tahajudna rapi. Bagus sesuai jeung instruksi Allah syariat jeung hakikat dihijikeun. Tah masyaallah. Syariat jeung thariqah dihijikeun bakal ngahakikat. Ya Allah ya Rabbi. Berat soteh lamun urang ku nafsu tapi lamun nafsu urang geus dieuweuhkeun di diri urang hampang mawa syariat ku ari ti eueuh ka aya nang Allah aya nu ngaturna Allah engke bakal maot nu ngamaotkeun Allah engke bakal dihudangkeun deui baas ngaranna dihudangkeun ku Gusti Allah digiring ka masyar nang Gusti Allah timbang amal urang teh bakal ka sorga atawa ka neraka nang Allah ngan urang dibere ikhtiar jang nyantelkeun ganjaran jeung siksaan nu bakal dilakonan ku urang jaga di yaumul kiamah sing ada ieu tah lamun urang inget ka dinya mah urang sadar sasadar-sadarna ku ari kurang ditanya diri urang ai sia ieu nu saha nu Allah kabeh lamun ditanya sia nangieun sa nangieun Allah eta mata sa mata bula terjadi tah maksud itu eta ceuli aing tah eta berarti ngaku ka mata ngaku ka ceuli encan jadi wali lamun wali kumaha eta mata sa Allah aju ku hari atas yang muriang nang Allah aju sia moal kamu tunggu ku Allah bae ja sehat nang Allah muriang nang Allah moal ka rumah sakit moal aing mah tah eta bener asli eta sia mata sia sa Allah barang gering di kamar sia ka rumah sakit pancen anu Allah aing teu kuat
balik deui berarti ka syariat tokos kitu tah sih hade salah tuh henteu ngan urang dina syariat berarti henteu dina hakikat tuh ya Allah ya Rabbi terus so gerak terus begitu di aku bae ku wali mah tadi aku aja ieu mata nu Allah geus lamun ieu mata nu Allah dek di ka Allah keun kumaha sesuai perintah Allah cak Allah kudu neuleuh Al-Qur'an ku aing dideuleukeun ka Al-Qur'an cak Allah ulah dideuleukeun kana awewe nu lain mah moal ku aing mah nurut jasa ka Allah lamun urang geus bener-bener nurut ka Allah hampa dagang lantaran butuh dahar jeung inum sebab urang boga tanggung jawab pamajikan jeung anak sebab orang teh kudu mere dahar napakah ngaranna ka pamajikan jeung anak bahkan mere baju bahkan ngimahan geus atuh urang teh usaha kuari dagang dititah ku Gusti Allah dagangna nah kuari dagang teh dek ngalaksanakeun anjuran Allah sok geura menang ganjaran ketika dirina abdi bade dagang bade usaha sesuai jeung instruksi Gusti Allah anu disampaikan ku Kangjeng Rasulullah Muhammad abdi bade usaha kanggo nganapakahan pamajikan jeung anak tak dek disesuaikan be jeung aturan Kangjeng Nabi tah ketika make nafsu njokotlah duit tibang eta nafsu ngaranna eta siksa eta nafsu lu diinstruksikeun teh jang dahar nginum pake ngan sakadar sakitu teu kudu loba-loba tah mah geus diatur ku Gusti Allah ketika urang make hawa nafsu hayang meuli ieu hayang meuli itu hayang ngabangun ieu ngabangun itu eta hawa nafsu teu diparentah tah ku Gusti Allah kunaon make hawa nafsu eta lah nu bakal jadi siksa sing ada tah kos kikituanana di urang kuari teh dipasrahkeun jasa ka Gusti Allah nu mantak wali mangeunaheun salatna teh sebab pasrah ka Gusti Allah Allahu akbar zahirna maka piki sesuai jeung Fathul Muin batinna dipasrahkeun ka Gusti Allah lantaran ieu awak lain nu abdi nu Gusti haju ku Gusti teh dititah ruku titah sujud Gusti boro-boro titah ruku titah sujud ja lain nu abdi nu Gusti andai kata titah perang ge abdi mah daek bae Gusti sebab geus pasrah jasa ka Gusti Allah eta lamun urang geus pasrah ka Gusti Allah ja abdi teh nu Gusti aju engke daek teu daek ja abdi bakal dicokot teh ku Gusti atuh manian ku ari abdi nurut ka Gusti sapiraha titah ruku sapiraha titah sujud haju sapiraha titah maca Quran lah jang geus niat enan nginaheun jasa nu embungna urang nafsu urangna nu embung teh nafsu urang tah eta nafsu nu kudu diperangan ge ai limbah mah di pabrik siap golok perang nyawa taruhana siap bae nafsu eta kos kitu tah deres tah mah masih keneh kadeuleu bagus iya ye perebut nyawa taruhana kajen ku kumaha ge saruyut ti aing dicokot ku nyana goblok biasa aing ge aing mah syahid bobo sabilillah caknya lain sabilillah sabilillah saruyuti tah mah tak eta kapan hawa nafsu nu geus kitu ngaranna coba lamun urang sadar mah sarwiti sia dipaling ku batur ka kamalah geus mandingan daripada huru-hara mending dek neangan deui bae emangna dunia sedaun kelor aing dek neangan ka Lampung sugan aya nu model sia deui sia putih di Lampung loba nu putih ngan sia mah ieu kajen kumaha ge lantaran tatangga bagus akhlakna ngan aya di Lampung mah bejana bangun dek ngerekep bae teh kasalaki tapi aing kajen lain neangan deui kajen sadar kan ngalasan lain milik aing meureunana tah geus aya suratan di Lauhil Mahfuzna bae masyaallah muri ka kulu urang ngadengeun ge ya Allah sadar teh tah hayang sadar model kos kitu hese jasa sadar geus lamun urang penting hudang dak neuleuh jam hiji ya Allah ya Rabbi Gusti ieu keur hees haju hudang nu ngahudangkeun kula saha lamun lain Gusti nu ngahudangkeun abdi ja abdi moal hudang jak kajen teuing geus sejak ge hudang ai ku Gusti teu dihudangkeun mah henteu bae tapi abdi ieu hudang jam hiji meureun manan abdi hudang ke dihudangkeun aku Gusti cak babaturanna teh aya lain ngomong lain ku Gusti tuh
nu ngarobrol gandeng siapa kaudangkeun ku gandeng jageuninganan teh babaturan aing gandeng ge kerek gandeng ku gandeng naja kerek eta mangan sakadar adat doa dihudangkeun ku Gusti Allah jam hiji alhamdulillah Gusti nu ngahudangkeun abdi teh Gusti ieu awak abdi deuk dikagustikeun bae ku abdi pandian ku urang tiris tanya ku urang awak ai sia nu sa mu Allah ai cai mu Allah ai tiris nang Allah aja sia nu bersih ti tak kusa ku Allah aja deuk ka mana ieu sia deuk ka Allah pan ka Allah kudu bersih heueuh haneut ka rasana bakal haneut ka rasana ta tiris teh nafsu tiris teh sarua jeung udang-udang udah begitu hudang enggak keneh ka subuh nafsu tadi mun dipandian tiris eta tiris teh nafsu tapi lamun tanya awak hei awak sia nu sa nu Allah ari ieu cai nu Allah ai rasa tiis nang Allah aja sia ku tiis ieu kan jadi bersih bener deuk ka sia deuk ka Allah pan ka Allah mah kudu bersih heeh ngeunaheun ge sia seger bakal seger di ka Allah kan kabeh ngeunah tuh mulai Allahu Akbar nang sata nang saha nang saha ngangkatkeun nang Allah lamun ngarasa nang urang lamun ngarasa nang urang capek bakalna tapi kan ku Allah ieu mah digerakkeun nang abdi nangtung ku Allah ieu mah ku Allah abdi mah segala rupana ge wuduna segala rupa ku nangtungna ge nang Gusti meureun manan kieu ge abdi mah deuk dikasorgakeun meureun ku Gusti gitu kan boga kayakinan abdi teh deuk dikasorgakeun Gusti lah lamun kira-kira ku ari ka sorga mah paehan we abdi Gusti mulai mantap paeh geus kan mantap paeh geus abdi mah geus senang jasa Gusti masyaallah asa jeung Gusti bae masyaallah nikmat geus kira-kira abdi bakal ka sorga mah ku ari maningan ayeuna bae cabutlah diisukeun deui mah abdi loba gangguan Gusti ku ari mah gangguan jasa keur ieu mah tiis teh tiis ku ari mah sasada digigir di sisi digigir sasada ieu jurig balulu kayak kedeng-kedeng tong teng 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 tong teng 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 tong teng 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 HP sasada mangga nati totak edot HP kayak kedeng di TV kayak kedeng diisukan di tatangga ih suara-suara teh ambal ya Gusti abdi mah ngadenge nu kos kitu teh aing mah mendingan salametkeun we Gusti tah wali mah kos kitu aya deui nu ngadoa ka Gusti teh salat-salat acan sama Gusti abdi mah mendingan paehan memang kurang gitu sia kredit gagedean bae Gusti daripada abdi dibui mendingan dipaehan bae lah mun abdi teh dipaehan bae abdi udah bunuh diri teu tolol teh coba menta paehna akur ngan nu ieu mah motifna bener pasrah ka Allah nu ieu mah tah eta tadi embung dibui beda hampang ka Allah ngeunaheun nah bari kieu maksudna ieu nu ngeunaheun ibadah nyahoeun kanu itu can ngeunaheun nyahoeun can ngeunaheun sebabnya rasa ngeunahna aya di nyana kanu can ngeunaheun teh bakal nyahoeun lain kos kitu nu geus ngeunaheun mah kos penyakit jantung jeung jantung nyahoeun jantung aja gua nyahoeun aing jantung kos kitu sarua ring 2 aing meliringna di mana tadi di eta teh di material ring jantung meuli di material ai sia kumaha meureunna di sordel segala tah mah ha sarua ieu ge sarua ieu jelema teh geus nyaho ka ngeunah salat bakal nyahoeun kajentingnya na ngeuneunahanan ge kadeuleuna bong udang-udang juga ayeun teh manteu bae nyahoeun si itu mah teu nyahoeun ka ieu mah nyahoeun masyaallah sebab naon wali makan dibere ilmu laduni kok bisa kos gitu sih kieu masalahna di jero hate teh eueuhna naon iwal ti Gusti Allah cahaya Allah Allahu nurus samawati wal ard ima keur carita gemblangna berarti ketika urang ibadah ka Allah mantap bercahaya urang sebab Allah nu mere cahaya jadi teng hate teh masyaallah urang teh hirup di jero cahaya nah lamun urang geus aya di jero cahaya engke ku Allah bakal dibere naon nu dibutuhkeun ku urang datang ka nyahoeun itu kitu masyaallah lamun wali nyahoeun lamun Syekh Nawawi nyahoeun bahwa ieu salah lantaran kadeuleu Baitullahna eta ilmu laduni ngaranna lamun Mbah Bolong nu urang mun ziarah ka Ampel disebut Mbah Bolong kunaon eta lantaran ieu masjid kurang iblat henteu percayaeun jelema sekitar eta dibolongan kan kunyana mimbarna di dieu tuh Baitullah mata tetelah bae Mbah Bolong
kunaon eta padahal teu kudu di bolongan kitu teu kudu eta mah jang supaya batur ngararintip coba intip jaheuh padahal teu kudu kitu kujana mah tuh baitullah kurang ieu eta kunaon laduni lamun Ki Khalil Bangkalan nyahueun ka kiaina keur salat berdi jero hatena aya sanguan di jero hatena sangu mantap jadi seserian keur salat magrib bandeng serina carekan gulon seserian begitu di sidang atuh kula teu seuri kumaha cakna jadi jero hate kiai teh pan aya sanguan isinkan kiaina isinkan mama pugu ieu lapar hayang dahar kan nya ilmu laduni ngaran lamun enggeus urang ka Allah bakal kanyahoan ngan moal loba omong wali Allah mah nyumputkeun kajen ting disebut teu nyaho daripada disebut nyaho ngan nyana nyaho nyambung wali Allah jeung wali Allah bakal nyambung kajen teuing tatangga kajen teuing tatangga ari lain nyaho bae kajen teuing jauh nu ieu di Jawa Timur nu ieu Jawa Tengah nu ieu di Malaysia nyambung nyaho sinar jeung sinarna bakal ngahiji sebab Allah na eta-eta keneh seakan-akan Allah ngabejaan sebab urang aya di sinar Allah itu aya di sinar Allah nu di sinar Allah jeung nu di sinar Allah bakal nyambung nu aya di Suriah nu aya di Yaman anu aya di Baghdad kabeh teu nyarambung nyaho ka Ambe wali Allah nu aya di Serang nu aya di Pandeglang ka Ambe sebab naon itu aya di sinar Allah urang aya di sinar misalna ieu wali ieu di sinar Allah ngahiji di sinar Allah nyahoeun kajen teuing nyana hees bae kajen teuing nyana macul bae nyaho wali kajen kuku mage sebab nyaho nu panyakit jantung jeung panyakit jantung ngobrolna ring malulu panyakit lambung jeung panyakit lambung ngobrolna ieu teu rab malulu panyakit Krisno jeung panyakit Trisno sarua bae eta teh nyana nyaritakeun I love you malulu ieu sarua mangsana teh di Bitung aya di Cisoka aya eta nyaritakeun bae aing meunang we waduh jangkrik muda di sekarang gue nyawa ya da jauh eta ngobrol karena itu bae PNS jeung PNS selantaran aya di dinya sarua di lembah eta bakal akur guru jeung guru akur bae ya intel jeung intel atuh nyaho nyana ge intel jeung intel aya kode-kodena sarua bae huajan teh di tengah-tengah riungan manusia loba ribuan intel datang itu intel nyana pada ngamankeun intel polisi intel abris sarua bae intelijen jeung intelijen ulah-ulah dalam negeri jeung luar negeri bakal nyahoeun nah nu sok moto teh naon kadang-kadang wartawan dosi mah nyaho bae anu kos kitu mah bangsana meureun sia tah wartawan jeung wartawan sarua bae di peperangan palang merah jeung palang merah nyahoeun nyana teh pengamanan dalam peperangan nyahoeun ieu medis dan lain sebagainya santri jeung santri kajahoan bae kajun teuing kumaha ge urang di kota ieu di kota sarua bae urang make samping itu mah make calana kanyahoan deui santri sia kajen kumaha ge leuh kajen kumaha santri kanyahoan bae sia kanyahoan bae lah kajen kumaha PKS kunaon hideung na ngagedor-gedorkeun kanyahoan santri asli jeung PKS santri hideung tarangna PKS hideung kukuda mah ketebak bae ieu santri asli ieu PKS kanyahoan tina naon leumpang tina leumpang lagi geus kajahoan santri asli mah di tengah-tengah jelema hampuran punten di kota ge punten bangun minggir bae aya adab tapi PKS nabrak los beda ya tuh kajahoan we nah ieu keur carita wali jeung wali atuh nyahoeun nya sebab pada aya di cahaya Allah ieu keur carita layaripul wali illal wali nah matak naon pasrah gerak ka Gusti Allah ulah ngarasa berat ka Al-Qur'anul Karim lamun urang ngarasa berat ka Al-Qur'an berarti aya nafsu di awak urang nafsu mah saeutik bae urang hudang peuting kemudian urang sieun ka pocong eta teh nafsu urang urang sebab naon sebab urang embung neuleuh pocong urang mah hayang ge neuleuh nu geulis tah jadi nafsu urang teh deuleuhan teh embung neuleuh pocong eta nafsu ngaranna hayang ge neuleuh nu geulis eta nafsu ngaranna ketika geus diparasakeun ka Allah nu geulis pocong makhluk Allah teh sia paling moringkak bulu sia malah nang tangan geura ge malah nang tangan urang malah nang tangan ayo sia ji sebab naon di jero kolbuna geus aya Allah lawan ku sia Allah ye sia neraka sia urang geus deukeut jasa jeung Allah
mata kajawan hendak aya jelema wawalianan tengah peting jam 12 manehanana mantas nyanyi lagi nyanyi model naon gitu ngaranna wali nyanyi wali mantas ya Nabi salam lah gambusan marawisan nah ieu wawalianan ya halal sekian itu mah kejanjian wali sekian saya kan udah jadi wali nyana kebeneran mentas haju kapetingan mana hujan mana candahar kebeneran dia ya imah kiai ya. Masya Allah kebeneran kiaina bener-bener jadi ahli Allah ya aing dekai imah kiai ngendong di manyana pasti sarua pada wali mangke aing disuguhan ke aing dibere kamar aing mandi ngeunaan isuk-isuk aing balik geus dibere nyarap mantep lah cek nangis Masya Allah, alhamdulillah, anugerah ti Allah. Di luar kene geus ngomong gitu geus disebut anugerah. Assalamualaikum. Sana kene mah 3 kali. Assalamualaikum. Cak kiai teh saha? Abdi minantu Allah. Itu bahasa geus luhur jasa tambah bahasa. Luhur tamangis. Abeh di pajar wali kan maksudnya. Wali asli mah ngomong gitu masalah. Masalah geus paham geus. Wali jeung wali mah paham. Sanajan salah ge sebab timbul tina kadeukeutan cenah jeung Allah. Aing nya ge nurutan bahasa wali. Abdi minantu Allah. Kan kaambe kunyana. Ku wali teh nu jero bukakeun lawang. Oh, calikeula di dinya. Henteu tidak ka jero, calikeula di dinya. Wah, aing disiap-siapkeun ngajen kukumaha ge. Alhamdulillah. Horenganan kiai nu ahli Allah mah wali teh make baju heula rapi, taju keluar, ngobrol sakedeung. Di mana ye? Abdi mantos dakwah cek nyana teh. Alhamdulillah masyarakat antusias mudah-mudahan bisa ngamalkeun cek nyana. Terus abdi kapentingan hayang istirahat eueuh deui. Istirahat nu paling ngeunah mah sama-sama mantu Allah cekna teh ya urang di dieu lah eueuh deui lain teu kabeuli hotel lain teu kabeuli tapi wah minantu Allah teu pantes cekna kudu di hotel iwalti kudu jibabarengan jeung minantu Allah deui kan wali mah nyaweun sia mah lain minantu Allah cekna teh sia mah juri cek hatena teh geus we tujuannya na hayang ngendong didinya bakal dibere kamar mandi dahar katirisan kalaparan nyana bakal nikmat lantaran salah kawali tah nyana sebab nyana lain wali cak kiai nu wali teh yuk tuturkeun abdi cih panca kiai teh tuturkeun ya ayo abdi cenah ngendong di tenang cak nyana ngendong mah urusan gampang diajak lelempangan dari katukangan terus rada jauh aya ta masjid nah besirek ngandong mah di dieu bae lepan sebab ari minantu Allah mah kudu di imah Allah ieulah imah Allah ditinggalkeun ku nya hakan ta minantu Allah cenah teh nya balik deui dadah minantu Allah tinggal nya bae kieu bae sial amat cenah teh kanyahoan emang kumaha gitu okos Habib wawalianan datang ka imah kiai kemudian dipayang-payang aja ngomongnya nak waduh ini jarang Pak Kiai katanya turun ini mah mau ke rumah kiai aja dia mah udah nggak mau ketemu sama siapa-siapa mau ketemunya sama kiai doang kan kaambeun ku ahli Allah mah nya nipu sia kajian kukumaha ge moal kebel ge ngitung ya kajian kukumaha ge. Oh, diung yang nangis kikian, bae bangun papanaan teh, terus ngobrol. Terus ngobrolnya nanti deketin ngobrol. Terakhir doang, kiai kalau pengen selamat harus ngeluarin uang biji 9 caknya nanti. Biji 9 gimana? 9.999. Eta mah kiu goblok.
Atuh kaambeun dua walian mah tirokos kitu ujungna. Wali asli mah embungeun dibere duit aju ngadoa salamat khusus jang kiai umum jang masyarakat diongkosan ge embung eta asli wali. Ieu mah mun aya embe di bawah, mun aya kebo di bawah, malah mah mun aya pamajikanna dua nu hiji jang aing tolol ngareuna. Kaambe ulah sok wawalianan. Ngan embung ribut bae kiai. Aya nu ribut goblok meureunnan. Eta mah sarua pada juri kabeh. Ayo ngade besis ya jeung aing. Ini mah jangan begitu, ini mah Habib. Gua bukan lihat Habibnya, lihat akhlaknya. Kalau lihat Habibnya bener, tapi akhlaknya gak beres nih. Tuh, eta mah deres Habib, nulain Habib wawalianan nih. Aya nulain Habib ge wawalianan, make calana luhur sabelah, handap sabelah. Atuh mah lain wali nu gelo ieu mah. Waya salat teu salat, teu beres. Teu beres. Cek dina kitab Tanbihul Ghafilin, lamun aya jelema hiber, lamun aya jelema napak sancang, lamun aya jelema teu dahar-dahar, hebat jasa, hebat. Ulah waka dihebatkeun, deuleuh heula nyana, salat henteu, puasa henteu. Lamun nyana bisa hiber, bisa napak sancang, tapi teu salat, namu ka imah urang, geus wali asli atawa lain usir kos kitu mah. Ulah tuturkeun ulah, babari bae nya kitab Tanbihul Ghafilin mah kumaha kitu. Taman deuk wali teh deuk lain, pokona urang mah sebab urang mah neuleuna syariat. Ketika nyana teu daek salat, geus ka ditu bae. Ye, cak teh aing mah wali asli. Da bodoh, wali asli ge bogan henteu nembongkeun syariat. Indit. Kula mendek nuturkeun syariat bae. Tuh eta kan bundak eta kos kitu urang ka urang ngeunah. Bisa aya jelema wawalianan kieu kitu haju salat henteu, puasa henteu. Aju hitut ge salat bae. Wow. Cek nya wali beteuna naon teu boga wudu ge babau udah. Teu beres si wali tas itu tuh, tadi kan jadi imam deui. Cek imam, ieu pan wali ieu pan tadi tas itu tuh wali mah batalna cek nya. Ambo-ambo. Tah, geus tah mah nya minantu Allah mah geus di masjid tah tiris-tiris los. Kaya hoat. Ya Allah. Ulah sok sambarana. Biasa bae sin wajar. Aya Habib bangun luca lece. Luhur ieu kajen kumaha ge beda. Kadeuleu gerak-gerakanana matana dan lain. Kajen teh ngomong kieu ngomong kanyahoan iluhur kajen kumaha ge. Tah atawa nu lain Habib oknum Habib loba jasa ku ari mah. Lain Habib ngaku-ngaku Habib. Ngaku Habib ambalaya kuari pugu Indiahe. Ya Allah, ieu mah Indiahe ieu mah. Ya, batur hema malini ngaku Habib ieu. Beres ye. Loba jasa ya kuari. Tasih hade. Geus pokona mah ngaku-ngaku kitu mendingan tinggalkeun bae lah. Tinggalkeun geus ulah, mesti urang katipu. Ya Allah, ya Rabbi.